Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun aturan kanggo baraya sadaya anu di mana wae ayana dina Jumat Cikiwari. Alhamdulillah dina dangat ayana simkuring sejak apresiasi dina warna kacapian kantosna. Ieu mah etang-etang ngadigigikeun tos hate mangrupikeun dangding hariling ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di-subscribe wae atau napi like, komen, oge di-share. Semoga tuh orang sangatkeun buku judulna seniman. Ima khusus kanggo para seniman tangkosna ngomong. Wilujeng ngalen Jepang. Sampurasun wilujeng tepang salam tepang kohalang disungkuring seniman Sunda sejakmu Gusti dicinta seni budaya jentreng kacapi gelikna suling di papaku halang tembang nangga kemah akur lumayan mugia si jadi panglipur kalbu ayu urang pinusea rancage tur sauyunan kasenian kabudayan warisan para karuhun urang Sunda kunyang sing ngeni miara seniman jeung seniwati kadek lali seni tradisi simkuring sejak umaja panepikeun ieu ari kaseniman jeung seniwati Sampurasun wilujeng tepang salam tepang kohalang disungkuring seniman Sunda sejakmu Gusti dicinta seni budaya jentreng kacapi gelikna suling di papaku halang tembang nangga kemah akur lumayan mugia si jadi panglipur kalbu ayu urang pinusea rancage tur sauyunan kasenian kabudayan warisan para karuhun urang Sunda kunyang sing ngeni miara seniman jeung seniwati kadek lali seni tradisi
kuring sejak umaja pangepikeun hariri pangbejakeun kaseniman jeung seniwati. Alhamdulillah rupina nu sakitu apresiasi isim kuring tangtosna umajak kepada Mamang Sunda ulah lali karena seni tradisi. Ayo urang memulai urang kirosya ku urang salaku urang Sunda wajib mupusti karena seni warisan para tamu urang. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urip Sunda.